aku cicing di mana nonton TV gini mah kartun langsung lagi Barbie lah naon ajak si Arul men iya enak itu teka-teki si kelam si Arul itu kau teangan weh Syarwas, nah mana nono bro? Bisa daripada ribut wae main kurang main teka-teki wae ya. Oh iya apa tuh? Dia tas lala tak buka tak? Sok saheula dia sweet ya. Damn! Sweet. Orang menang. This is not okay. This needs to stop now. Nah, iya teka-teki. Ya, jawab. Teka-teki orang. Ya. Wah, naon anu baheulana dipake peperangan. Panah. Salah. Naon tuh? Jambu runcing. What the fuck? Bambu runcing meureun. Maksud orang teh eta meureun lah. Pertanyaan kedua. Naonnya? Kunaon harimau kosok ngadahar daging etah? Oh, resepen getihna meureun. Salah deui. Kepo sih mah. Sabab harimau teu biseun masak. Buah naon anu aya nu sok di dina susukan geuning nu karuneng rada paranjang ning naon sih? Cau. Pokoknya jagona tebak teka-teki. Dapat salah wae. Salah. Naon teh? Naon? Caduk. What the fuck? Kira. Buka seberi aja teh. Buka opat itu teh buka opat. Ya jawab pertanyaan orang. Buah naon anu jujur? Salahnya. Salah, telok. Naon? Nyaho. Jawab hayang nyaho. Hayang nyaho empung. Hayang. Atuh ngomong tadi jawaban kieu wae. Sama kilo. Naon? Manggis. Ngabet manggis. Ya pan di luar nage pan amun genep, di jerona ge genep. Opat jerona opat. Oh. Ya. Naonnya kada. Kelam kira lah. Naonnya kodi? Salah. Ya. Dicagap aya, ditinggali eueuh, naon cik eta? Cepir. What the fuck? Cepir ge bener hiji kilo, senang keluar sebenarnya sabaha loba. Makin sia kilo. Ya, Rul. Pertanyaan keberapa? Karasa aya dicagap eueuh non. Lah, ini pasti debu ya. Salah. Naon tuh? Saali teuing nya eta naon hayang nyaho. Bisi teh hayang. Oh, hayang. Hayang naon? Tebak deui. Tungtungna N. Anjing. Kumaha sia eta mah tungtungna kayak